boro-boro sagede urang sagede Kangjeng Nabi be Kangjeng Nabi teh lamun keur diuk dihareupeun imah inget ka Siti Khadijah di Madinah. Khadijah pohara amat hiji nya nama berjuang teh lain lalagaan ngado Khadijah yo Aisyah yo Khadijah geus diomong-omong ieu Aisyah yo geus aya di ditu napan Kangjeng Nabi teh benteng nembalan senyum bae Kangjeng Nabi teh pas gitu tangan nya nama teh kebel jadi teh kebel hampura sakieu teh ya Rasulullah karana gawe ieu di urang mah penting menta hampura eta doang sebelna kos gitu doang bila kait di Siti Aisyah mah di menta hampura mohon maaf sebelumnya saya mau tanya seputar rumah tangga. Satu, bagaimana cara terbaik menobatkan seorang istri yang selalu meninggalkan sholat fardu sedangkan selalu disuruh dan diberi pengarahan tiap waktu tetap tidak mau. Enggak hese tah kos kitu mah. Boro-boro sia teh hese kabehan ge. Jalan keluar nama aya lamun pamajikan kita sholat teu daek baek kawin deui beres. Geus mah kos kitu mah. Atuh hese teh nobatkeun orang juga dan orang lain puguh sorangan ge hese tobat komo nobatkeun batur lalaunan titahna ancam ku urang neng kakak geus sabaraha kali kita salat bae ka neng tapi neng teu daek bae awas kakak lamun neng teu daek bae kakak deuk neangan deui nu daek salat ayo kumaha mun neng teh daek salat bae kakak deuk neangan deui bae nu daekeun salat sakitu bae tah mah nyandung burung geus cenah teh nyaho teuing teh mah ngaranna naon tah kos kitu neangan nu daekeun salat tah sugan bae rada daekeun salatnya hese nobatkeun pamajikan sebab awewe mah tercipta tina tulang rusuk sebelah kiri anu dihandap bengkok cak Kangjeng Nabi bengkok bae awewe mah lamun ku urang dilempengkeun sakaligus potong lamun diancep bae ku urang bengkok bae awewe teh nasehatan ku urang sakaligus aju bae tolak bae kula maka geus tolak bae kula maka bae teh ngaranna peupeuss tuh kitu ngaranna lalaunan kuduna tuh sebab lamun diancep bae bengkok bae awewe mah tah jadi geus aya ti ditu da ti Kangjeng Nabi awewe mah teu bisa dinasehatan hese nya nama komo ku salaki nama dinasehatan ku salaki asa ngalojokeun ceuk eta lu hatak kudu dibawa ke pengajian teh dinasehatan ku salaki coba ge di bagahan abi amil bae amil ayo ngaji amil ayo lamana lawamila pinawi mi'atu amilin waruan sirmatu gem sadun pirang-pirang amil lamal mawi ku 100 amil artina naon Kak artina sanyana amil dina ilmu nahu teh 100 100 loba amat meureunan angka batur mah teu sakieu cak jangan teh ya ieu maka kula bae pamajikanna teh hayang aing ngaji sikitu ini bebeja ka anak bapak sia magahan aing kunaon atuh emak pajar 100 amil loba amat nya ka batur mah nya 50 nya 20 teu beres pokona magahan pamajikan moal beres bae geus kudu dikabaturkeun bae ka batur sia ngajina lah kaing pajar ngalojokeun 100 amil beti dituna heuy nyeh henteu hese ahoy batas tek lalaunan. Kedua, bagaimana hukumnya terhadap suami punya istri seperti itu sedangkan suami merasa takut dan malu kepada Allah. Bohong sia lain ke Allah kanyana sieuna sia takut kepada Allah bohong sedangkan suami merasa takut kepada Allah lah lain kanyana sia-sieuna
kajawat sak aing. Terima kasih hamba Allah ngaranan deui budak lah. Je, urang nu ngana pakahan, urang nu nginkeun imah, urang nginkeun mobil, manglikeun mobil, kudu urang sieun kanyana. Je, urang nu ngana pakahan, urang nu ngaimahan, urang nu manglikeun mobil. Tah pake kunaon ketika urang rek nyandung sieun kanyana. Urang nu bego kan eta. Je, itu urang kurang lempeng sebenarnya mah urang. Enggak jaran dong kabeh. Maksudna lamun enggeus mahi mameujeuna salah nyandung. Rasakeunana ku diri sorangan mun diri sorangan jadi rangda. Ketika orang rumah tangga neuleuh batur aya rangda haju loba anakna karunya mah eta teu boga salaki coba mun aing kos kitu. Kitu kuduna atuh. Ye, tuh akur bae sia mah. Amun aya wewe boga anak 3 atau 4 yatim haju teu boga salaki tah ragap dada urang tah cek awe beu mun aing kos kitu meureun aing geus sedih. Geus satu bebeja ka salaki ka tuh rangda aya yatiman karunya amat. Ayo ka ibadah mah mumpung hirup ayo tah. Asana tararis dunia geuna. Tararis dunia itu geuna. Pokoknya boro-boro kos kitu aya anak yatimna 12. Hajunya nana geus teu usaha susah. Aya nu mikah hayang, ribu. Tetepan karunya, anakna karunya yatim. Yatim. Entah kaya teh sok lalaki teh karunya mah teu budak yatimnya dibere. Mana yatim dibere. Nyaon ku pamajikanna. Yatim. Kamari ngobrol jeung mana yatim. Atuh ku batu ngobrol atuh yatimna di dinya. Teh hayang aing. Yatim melulu. Can karuhan can naon geus baderdor. Can naon geus buara eta awewe. Bab diciptakeunna ku Gusti Allah turang rusuk kiri anu bengkok. Jadi urang mereka anak yatim bae ge nya nama suuzon bae pajar urang bogoh ka mana bae. Eta kos kitu teh. Urang mereka nini nya nama geus bae. Lah mereka nini. Eta kan karunya boga incu cenah. Je aing jauh ge henteu ka incuna. Hajeun kuku mah ge semeran nini wae. Cenah teh apa harepanna mah ka incuna. Sajauh-jauh coba hayo. Jauh-jauh sapan. Ti makolot ka incu. Aya teh ngalangan sedekah nu geus kitu ngaranna. Eta mah bengkok bae tah hararese. Carana lalaunan. Lempengkeun sakaligus potong. Geuk hak bae di imah tangga teh. Anakan sih terus. Ngan hak-hakna ieu teu kuat pat. Nah, lamun kurang diantep bengkok bae oe. Geus kitu ti Kangjeng Nabina. Geus kudu kubatul lalaunan ngalempengkeunana urang cara lalaunan insyaallah mun lalaunan mah. Lalaunan boro-boro sagede urang, sagede Kangjeng Nabi be. Kangjeng Nabi teh lamun keur diuk dihareupeun imah inget ka Siti Khadijah di Madinah. Khadijah pohara amat. Hiji nya nama berjuang teh lain lalagaan ngadorong berjuang. Boro-boro dirina hartana, boro-boro hartana dirina ge pohara. Dititah pake berjuang. Kemenang saminggu Khadijah inget. Ngenang deui ka sabulan ai keur inget Khadijah kadang ku Siti Aisyah di tukang pan ngomong nembalan Khadijah yo Aisyah yo Khadijah geus diomong-omong ieu Aisyah yo geus aya di tuna pan Kangjeng Nabi teh teu nembalan senyum bae Kangjeng Nabi teh pas kitu tangan nya nama teu kebel. Jadi teh kebal hampura sekira teh ya Rasulullah ngaranna ge awewe ieu tuh. Ai di urang mah pentilok men hampura. Eta doang sebelna kos kitu doang. Dilok aya ti Siti Aisyah mah aja men hampura. Henteu kebel aju ngalendot ka Kangjeng hampura ya Rasulullah ngaranna ge awewe. Teu da naon teh Kangjeng.
Urang apa minta pura tilo. Naon tilo baju bae tak bae. Para ranas di mah. Nah iyalah bagaimana hukumnya terhadap suami punya istri seperti itu. Nah caranya pelan-pelan nasihatin lalaunan. Neng geus salat encan. Aya kene waktu ieu neng tenang we nya heuh Kak. Paling ngeunaheun kadengna kurang. Ngeunaheun kan. Mun kitu mah deuk sia dikira salat teh goblok beureunanan. Geus mulai geus lah. Kembalikan saja aku ke rumah orang tuaku. Pulangkan saja. Beres gitu. Nah, coba lah begitu. Misalnya Jan, encan Kak, jam seberapa emang ieu? Jam 1. Lila kene ieu teh tenang bae. Geus aya teh jam 2. Misal neng encan jam 2 sajam deui neng karena neng. Heulah, jana ge ngeunaheun. Jadi tergantung urangna sebenarnya. Tergantung urangna. Engke ge nyana ngintip ka urang. Asal urang can salat teh, Kang salat Kak. Males nih Kajah leli kebal kene ieu jana ge. Tuh, jadi geunaheun kan. Ulah dianggap berat urang nangan nasehatanana. Jeung sahadap teh lah urang nasehatna. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aing bener teh dengan nasehatan tuh. Bisi dengan nasehatan batur orang kurang ente. Bisi gitu doang. Fokus orang ngalarang nonton TV ke anak. Nonton TV bae sia. Urang naosok atuh seureurikeun ku anaknya. Jih, sakjana geus kitu amat sih. Abah blon. Lah sia nyebut blon ka aing atuh ka aku lah ulah ai abah terus bae. Tetep besar wajan nu kamari teh ya, ai kebo mah ngan seukur daunan doang. Ngan goblok teh kobo maling tangkal dangdeur. Boh, hus. Wow, dipaling yo, ceburang cabut. Oh. Tinggal jak kebo goblok tolol. Tolol jak kebo. Aing mah daunna doang ai sia. Saya suka gitu doang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Gitu pamajiga teh lamun ku urang di lalaunan kan teh jam 4 udangkeun. Neng udang opat. Opat karakterhim kan. Kayak sagedeng deui. Geus. Urang biasa ka masjid, balik ke masjid ka udangkeun deui kan. Neng geus jam 5 lewat neng. Oh jam lewat. Didalekeun we ka urang. Neng jam 6:30 neng. Terus ulah salat neng nyeun kopi kakak we neng. Tinaheun kan ka hatenya neng nyeun kopi bae neng geulana kakak teh HSD teu kudu salat geus. Giat kana tita nyeun kopi mah. Giat malam atuh si Mbak geus aya di hareup si Mbak. Tuh giat nya ge udah. Paling ge barang ngirit nyekel gelas mending salat teh bae neng. Kakak mah gampang ngopi bisa sorangan ieu tuh. Kan geunaheun kana hatena. Atuh ieu mah sapu dikit salat ya. Salat, ayo salat. Lain kitu ka awewe mah, bow, embege lumpat gitu tuh.